Tukeran ieu sajak karya Yus Rusian. Tukeran ieu sajak ku salambar simbut atawa samaksa. Heug rungkupkeun ka barudak nu teu kaburuhay. Pating ku lepak dina trotoar. Tukeran ieu sajak ku beas uluh atawa heucap. Heug sidkahkeun kanu haropak anu marangku di saung atawa kolong sasar. Tukeran ieu sajak ku sababaraha sigi pelor. Heug tembakeun ka genggerong koruptor manipulator sina enya kawajo. Tukeran ieu sajak ku bebetian tina kalbu anu rido keur nyebor anu balangsak mun teu kitu sasak. Ciliwung 18 Juli 1863